Teka rasanya pas itu seminggu deui. Oh, nya asa kakara kemari aing teu teka rasa deui euy. Aduh. Mana puasa malahan? Puasa tuh aing dosok. Ada mana tahun kamari tamat puasa? Tamat aing mah da soleh. Lah geuning anjing aing mah tau di kebon cau ngodin. Eta mah poho. Poho bari ngalpoe. Bari sia tamat. Tamat we puninung mah tuh. Ih pemalina aing sia. Bakat sih mah bakat. Bulan puasa enak mah aing tamat aing lah. Sarua aing ge ari mana anjing? Insyaallah mun gua godam. Naik balik ke laring lah. Mau nungguannya? Nungguan naon? Nungguan diusir. Kagok geus jalan. Ah, ilo tot calageurna aja lah ya Allah. Teuing. Pak Ustad. Tes di mana Pak Ustad? Biasalah tes timas. Oh, Ya kadangnya pangawartosan kare rencangan unggal santai bulan puasa urang ngaos di dayeuh. oh Ustad siap. Bersih purin ke mananya? Teuing ngarugian saya tanam pohon sepoe aing. Kan urang dengan lapak ya, Apak naon nih teh? lapak godin. Deh, kok aing di niatan ayeuna mah puasa ayeuna mah aing tamat deui. Aduh, Da anggar bakal goda ku aing. bingung katanya teh sebenarnya. Daripada bingung, mending urang dengan lapak. Kalau aman. Oh, iya pakai tang. Tahun ini dia kan. Oh, iya. Iya, asli nak. Tahun kali dia mulai. Kurang sih teh. Ini sakau ngidi mah jing euy. Lah borangan sih mah. Asli aing euy. Oh, Lah eta mah rasaan meureun. asli aing ah. Cek aing heuh aya heuh. Cik urang deketan ah. Sieun aing euy. Aliap. Aing naon euy? Aya juri di kebon. Hah, di kebon? Pasti pulang dengan lapak godinya. Nah, mata ke ulah sok neangan lapak keur godin da anger kapanggieun ku Allah gising di mamana ge. Ah, umatnya ulah sok garoden bisi kaos barudak ieu. Ya, kadang kayaknya kare rencangan pangawatos penuh ngabuan puasa. Anjing. Cagar siapa? Ngabuan puasa sih.